Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 70 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceuk Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 70 genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, hiliwirna angin laut meni ngadalingding matak genah karasana. Segkomo harita hawa di sisi basisir ujung kulon keur memeujeuna menterang-mentring panas moreret. Panon poe moreret teu kahalangan ku aling-aling. Ombak sagara sered sumeredan tepati ngagalura teuing. Bubuhan peuntaseun sagara teh aya daratan deui nya anu kasebutna Selat Sunda teh. Cukup lila nilam kinasih katut anu liana neuteub anteb ka sagara. Neuleuman kaendahan jeung kamonesan alam. Ngan akhirna pok kadenge Ratu Durgalarang cumarita. Bade kumaha tindakan urang salajengna Nyi Mas? Narek langsung teulem nuju ka lawang sendong atau rek kumaha heula? Cek Ratu Durgalarang bari ngaleret ka Nilam Kinasih. Nilam Kinasih ngadon ngarahuh humandeuar. Teutepanana masih anteng ka tengah-tengah sagara. Pikiranana horeng keur nyawang-nyawang mangsa katukang. Baheula mangsa dirina keur nyuprih elmu ka jawara wanita anu katelah Nyi Andalewis nu aya di Nusa Krakatau. Da memang Gunung Krakatau teh ayana di Selat Sunda pisan. Ari anu miguru ka Nyi Andalewis teh lain ngan ukur manehna wungkul. Aya deui saurang deui nu katelahna Nyi Andir Wilis.
Ari nilam kinasi ku guruna diwaris ilmu rupa-rupa. Di antarana jurus dihin Bratayuda, jurus Brajadenta, Brajawikalpa, ditambah ku ajian rongkah pupuh kuncung caladri. Sedangkan ari Nyi Andir Wilis diwaris nangan ukur jurus tapak es jeung ajian suling perak. Sabenerna antara nilam kinasih jeung Nyi Andir Wilis kungsi patelak waktu keur perebutan kitab taloh tea di Nusa Sancang tarung campuh tutumpuran nu akhirna Nyi Andir Wilis bobor karahayuan. Nimas nilam Ceuk Nyi Ratu Durgalarang deui ngageuingkeun nilam kinasih tina lamunan. Oh soal eta kumaha Nyi Ratu? Nya ayeuna urang rek tuluy teuleum atawa kumaha heula ieu? Oh soal eta memang urang kedah langsung teuleum ka sagara Nyi Ratu. Ayeuna mangsa anu pas pikeun urang teuleum ulah dugi ka kapoekan manten. Ceuk nilam kinasih. Nya ketang saur Ki Sepuh oge pan kitu pisan Nimas. Upami bade teuleum ulah nepi ka kapoekan. Mohon leres Gusti Ratu. Ceuk nilam kinasih bari rayat ngareret ka Ki Jatnika. Ki Jatnika jeung balad-balad narek nyelupikeun teuleum ka jero sagara. Bade Nyimas, bade. Sapuk kabeh ngawaralon erek. Nilam kinasih oge harita mere pepeli. Kade lamun ieu kabeh erek ngilu teuleum ka tengah-tengah sagara. Ulah satengah-satengah kudu buleud hate. Mun sakirana ham-ham mending dagoan di darat daripada cilaka. Ceuk nilam kinasih. Abdi sadaya pasti ngiring teuleum Nimas. Siap, abdi sadaya teuleum. Walon Ki Jatnika bari ngawakilan nu kabehan. Geus pada sapu kitu mah kabehanana nuju ka bibir laut. Terus ngarojai ka tengah sagara. Saenggeus nepi ka tengah sagara lap we kabeh pada teuleum ka jero cai. Nepi ka tepi ka dasar. Sanggeus aya di dasar laut kabeh nyasarkeun perhatian padah neangan lebahna di mana ayeuna sedong. Masing-masing terus melencar. Cukup lila bubuhan sedong teh katutupan kudapuran karang anu rarumpil jadi rada susah pikeun neangan jalur liang sedongna. Akhirna sanggeus lila kabeh rorowesan neangan jalan sedong. Aya salah saurang jawara anu manggihan. Atuh gancang ngabeja nu sejena. Teu talangke deui blus we. Kabeh saurang-saurang mulubus asup mapai jero sedong. Saurang-saurang ngantai arasup ka jero. Nilam kinasih panghareupna disusul ku Durgalarang. Laju Ki Jatnika dituturkeun ku 7 urang jawara anu katempona geus pias bari ngapanana geus jiga teu kuateun. Sakumaha anu geus ditepikeun ku Ki Sepuh di Karaton Kasultanan Banten teh pikeun nyorang jalan ka jero sedong butuh katahanan napas anu kuat. Masalahna hiji jalana memang sempit bari kayana luak leok bulak belok tur bari poek meredong teka tepi ku cahaya panon poe. Ditambah eta jalan sedong teh panjang ceuk rasaan teh asa teu nepi-nepi. Pastina kabeh pada ngarasakeun panas lebah dada. Keur mah memehna lila heula
rorwesan neneangan lawang sedong kari-kari liang sedong asa eueuh tungtungna. Sedangkan ari nilam kinasih Ratu Durgalarang jeung Ki Jatnika mah memang geus asa kalatih pangartina geus leuwih ti cukup. Maranehanana langsung ngalirkeun hawa murni kana lebah jantung jeung paru-paruna pikeun miceun hawa panas jeung eungap tina lilana nahan napas. Sedangkan ari 7 urang jawara nu sawareh mah geus kapayahan. Aya 2 urang jawara nyobaan balik deui ka darat maksudna rek hanjat. Ieu mangrupakeun hiji kasalahan gede. Nu aya lain tepi ka darat ngadon kaburu cengker manten di tengah sagara. Sedangkan 5 urang jawara coba nguat-nguat maneh tapi angger. Antuk nama taluk tiluan coba balik arah nuturkeun nuduaan anu geus ti heula. Ngan nya kitu nasibna teu beda jauh. Boro-boro bisa tepi balik deui ka darat kaburu kekerelekan manten pas nepi lawang sedong oge. Atuh tong boro jawara biasa dalah nilam kinasih alias Riri Kuntring jeung Ratu Durgalarang meh hampir taluk. Untungna dina tungtung sesak kakuatan nilam kinasih Ratu Durgalarang jeung Ki Jatnika akhirna beras tepi. Atuh gancang tiluanana haranjat langsung pada ngabebengkang bari renghap ranjung. Sakali tarikan napas jero meuni asap plong molongpong. Panas dina dada lalaunan kasilih ku hawa seger rohangan eta guha. Sanggeus lila kabehanana pating barengkang karasa awak jadi jag-jag belejak. Atuh gancang tiluanana dariuk bari pada muterkeun perhatian ka sakuriling eta guha. Kabe pada yakin mun kiwari manehanana ayeuna aya di jero guha. Nah para jawara anu tujuan geuning can haranjat keneh ka dieu nya. Tanya Ki Jatnika bari lenga-lengo kana liang sedong anu nyambungkeun ka jero laut. Harapan manehna saurang-saurang aya mucunghul ngan di dagoan geus rada lila weleh eueuh anu mucunghul. Geus tong diharepkeun deui Ki. Apan kula samemehna geus papadon. Sakirana moal bakal kuat mending daraguan di darat. Jika nama tujuhanana geus tariwas Ki. Walau nilam kinasih manehna bisa ngajudi mun 7 jawara geus dipastikeun geus barinasa. Aduh ambuing meureun tos tariwas kitu cara mah para jawara teh sadayana meureun nya pupuhu. Bener pasti geus tariwas. Kula sorangan oge tadi meh ampir-ampiran taluk. Duh lamun terang jalurna kieu mah panginten para jawara teh tadi masih ngatosan we di daratnya daripada tariwas di pupuhu mah. Cek Ki Jatnika nganglu. Nya pan memehna oge kesepuh di Kasultanan Banten tos mapadonan ka urang. Lamun urang rek teuleum neangan sedong anu nuju ka kebon harendong ulah satengah-satengah ulah mandag mayo. Kitu cek nilam kinasih. Sanggeus lila ngadagoan 7 urang jawara pikeun mastikeun bener saurang oge para jawara eueuh anu mucunghul dipastikeun kabeh pada tiwas sabab moal mungkin kaburu keneh ka daratna. Atuh geus puguh kitu majung Ratu Durgalarang nangtung laju rarat-reret merhatikeun tulisan-tulisan anu aya dina dingding guha. Eta tulisan ditengetan hiji-hiji bari dibarengan ku ngerungkeun halisna. Pada manehanana
asa teu ngarti karena setiap tulisan anu aya dina setiap batu jeung dinding guha. Keke. Nah ari ieu tulisan naon nih Mas Nilam? Asa teu kahartos geuning di aos teh. Cek Ratu Durgalarang bari nyasarkeun leungeunna kana turihan-turihan aksara nu aya dina batu dinding. Jung atuh Nilam Kinasih cengkat tuluy milu merhatikeun kana tulisan anu dimaksud. Nya kitu oge Ki Jatnika. Kabeh pada muterkeun paneuteupna meh hampir sakuriling guha pinuh ku turihan-turihan aksara. Pastina eta tulisan-tulisan teh moal bakal kaharti sabab eta aksara mangrupakeun aksara anu geus punah. Moal aya jalma zaman kiwari anu sanggup ngartikeunana eta tulisan. Mohon asa teu kaharti. Aneh tulisan teh. Nya tulisan naon nya ieu teh? Asa nembe ningal abdi mah aksara jiga kieu Gusti Ratu. Upami aksara Sunda sanes. Aksara Jawi oge da lain ieu teh Gusti Ratu. Cek Nilam Kinasih sarua bingungna. Beda sikap jeung Ki Jatnika. Bubuhan manehna mah kawilang pangkolotna. Geus loba pangalaman weureu seubeuh ku rupa-rupa kaayaan. Geus legok tapak genteng kadek. Jadi manehna mah bakal leuwih jero dina segi pangalaman. Ari numutkeun pribados mah ieu teh seratan aksara anu geus punah ratusan ribuan tahun kapengker Gusti Ratu. Cek Ki Jatnika. Maksudna? Tanya Nilam Kinasih jeung Nyi Ratu meh bareng. Nya, apanan namina alam dunia mah zaman teh bakal kasilih, bakal kaganti-ganti, bakal gonta-ganti bangsa, gonta-ganti bahasa, jeung gonta-ganti tulisan. Zaman wiwitan, zaman batu, zaman pupuhu, zaman maju jeung saterusna. Nyimas Gusti Ratu. Cek Ki Jatnika. Oh, maksudna ieu tulisan teh aksara zaman baheula kitu meureun Ki Jatnika? Tanya Nilam Kinasih mastikeun. Nyamun jika nama tulisan buhun ieu teh tiasa sateu acan zaman kamanusiaan jeung tiasa sanggeus aya kamanusiaan. Pan numutkeun warta pan sateu acan manusia kumalendang ngageugeuh alam dunia teh. Ieu dunia teh dieusi ku makhluk sanes heula cenah. Malah kahirupanana langkung maju dina sagala ajen kahirupanana, elmuna jeung kakuatanana cenah Nyimas Gusti Ratu. Cek Ki Jatnika deui ngajelaskeun. Tiasa jadi kitu ge Ki. Pribados kantos maca dina salah sawios lontar nu aya di Karaton Parakan. Yen alam dunia teh cenah kantos ancur sabaraha kali. Sakalina ancur hiji kaum musnah hilang. Digentos ku kaum sanes teras diancurkeun deui. Kitu sareng kitu we dugi ka ayeuna urang salaku manusia anu ngageugeuhna. Saurna umat manusia oge awal akhir mah engkena bakal musnah jeung ancur. Cek Ratu Durgalarang milu ngajelaskeun. Kitunya horeng alam dunia teh loba pisan nyimpen Rusia anu can kabuka sadayana. Cek Nilam Kinasih bari angger teu ngalihkeun teutepan mencerong kana setiap tulisan-tulisan anu aya dina dinding guha. Memang gitu pisan Nyimas. Rusia alam dunia mah moal kabongkar sadayana atuh. Eta nembe alam dunia teu kabongkar-bongkar. Komo upami sareng alam-alam anu sanesna mah
Jadi kanyaho urang salaku manusia teh teu acan sacongona acan cenah naonan Nimas, ceuk Ki Jatnika. Perkiraan ieu tulisan naon nya Ki? Tanya Nilam Kinasi. Rata-rata aksara anu digurat dina batu atawa dina dinding cadas biasana teh mangrupakeun silsilah katurunan atawa kajayaan hiji bangsa. Aya oge catatan ilmu, aya oge catatan Rusia harta eta teh Nyimas, ceuk Ki Jatnika ngajelaskeun cukup panjang lebar. Oh kitu nya Ki. Jadi dina ieu tulisan teh meureunnan aya catatan ilmu panemu atawa aya silsilah turunan atawa naon wae eta ya Ki? Nya bisa jadi kitu Nimas pupuhu. Ngan duka ilmu naon lamun ilmu teh mah. Tuluy lamun silsilah turunan, duka silsilah turunan saha? Lamunnya ilmu bisa jadi ieu teh ilmu kasaktian atawa ilmu kekuatan alam, ceuk Ki Jatnika nyobaan nebak-nebak. Nya, tapi hanjakal urang teu bisa maca jeung ngartikeunana nya Ki. Ceuk Nilam Kinasi. Tos. Ayeuna mah mending urang saenggalna milari patilasan Sri Baduga we Nimas. Bisi kabujeng poekeun manten. Sabab ieu aksara sanaos di tengatan oge tetep moal kabongkar Rusiana. Lir ibarat monyet kagugulung kalapa Nimas Nilam Ki Jatnika, ceuk Ratu Durgalarang. Nya kitu mangga atuh Gusti Ratu. Ayeuna urang milari leuweung harendong anu jadi patilasan Sri Baduga Maharaja Gusti Prabu Siliwangi. Atuh teu loba itu ieu deui. Bring wae. Tiluanana harita ngabring. Ninggalkeun eta guha. Saenggeus nepi kaluar kabeh rurat reret heula. Nalingakeun sakuring bungking eta patempatan. Kayaan alam anu kasampak harita memang beda jeung samemehna. Kakayon rada rembet, tatangkalan kerep jeung jarucul jarangkung. Keke. Kira-kirana urang kudu ngajuk-juk ka belah mana ieu teh Nimas Nilam? Arah anu dituju kedah pasti ngaran teu labas engke kalangsut atawa kasasam, Cek Ratu Durgalarang muka suara. ayeuna mah mending urang tuturkeun jalan satapak anu itu Gusti Ratu. Sementara jalan eta jadi patokan urang ayeuna, urang cobian. Walau Nilam Kinasi bari nunjukkeun curugna ka pelebah jalan satapak anu kebat arahna nuju kabeh wetan. Nya atuh urang cobaan we jalan eta Nimas. Susuganan eta jalan teh jalan nuju ka leuweung harendong. Muhun kitu pisan harapan abdi oge Gusti Ratu. Geus sapuk kitu mah maranehanana kebat mapai-mapai jalan satapak anu nuju kabeh wetankeun. Kabeh nikreuh laleumpang sabab lamun disorang ku lumpat bisi kaliwat. Sabari leumpang teu weleh kabeh bari rurat reret sanajan masih caang beurang tapi hawana di eta patempatan asa karasa geuman, bulu punduk asa karasa pating puringkak. Beuki lila jalan satapak eta disorang beuki sup ka jero leuweung kayaan beuki hieum. Ditambah aya getaran-getaran aneh anu karasa teuing getaran naon.
Ari nilam kinasima manehna yakin hawa aneh anu karasa eta pasti sumebarna mangrupakeun hawa pangabaran. Ngan yakin hawa pangabaran lain pangabaran tingkat jawara, sabab geteranana bener-bener kuat. Dan memang geter aneh anu sumberna lain kaluar ti jelema, tapi geteran aneh anu karasa ku tilu urang jalema eta mangrupakeun geteran anu kaluar ti hiji makhluk ganas anu katelah buhun sakera. Nalika tiluanana keur anteng lalempang bari padararat reret, no atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.